lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mungsa ukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju muka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mungsa ukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju muka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman karena golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah balang siang bener teh ngancik sorangan Sokrajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup
kudu urip. Waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan. Senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana peuting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peuting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana peuting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peuting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang. Bentang luhureun Ka'bah saksi kuring pinanggi bagja campur jeung rembai Cimangta ti Arafah nepi ka Safa jeung Marwah bentang luhureun Ka'bah saksi kuring
no pasalia. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nun Gusti nun maha welas asih, mugi abdi kinekanan mabrur. Sifat wujud riatur tabu, sempurna pupus lebu. Ka'bah saksi kuring sujud sumerah, ngedalkeun rasa rumasa, tekad ucap jeung lampah nu pasalia. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan ni'mata, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka wal mulka la syarika lak. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan ni'mata, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka wal mulka la syarika lak. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan ni'mata, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka wal mulka la syarika lak. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan ni'mata, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka wal mulka la syarika lak. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik. Pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung, opat welas silih mulut jaang bulan narawangan. Budak santri di buruan ulin pinuh kabacaan, sempal guyon gogonjakan narembang silih tembalan. Tembang asih keimanan
Pasantren Cibasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jagat tegaduhung. Dangukeun ya lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal maot mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui iwal teu sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh lain teu meunang boga budak rea tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna
rahmatnya lagi senantiasa melimpahkan rahmatnya. Segala rupa puji kepunyaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah mengadakan gelap dan terang. Dialah Allah yang telah menciptakan kita dari tanah. Dialah Allah yang disembah diseru di langit dan di bumi. Dialah Allah yang mengetahui apa yang kita rahasiakan. Dialah Allah yang mengetahui apa yang kita kerjakan. Dialah Allah yang mempunyai segala sesuatu di malam hari serta di siang hari. Dialah Allah yang senantiasa mendengar, lagi senantiasa mengetahui. Dialah Allah yang menandai, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang menandai, yang berada di atas segala hamba-Nya. Dialah Allah yang menandai, yang mengerjakan sesuatu sesuai dengan hikmah. Dialah Allah yang menandai, yang senantiasa mempunyai berita tentang keadaan hamba-hamba-Nya. Dengan menyebut nama Allah yang sangat besar rahmatnya, lagi senantiasa melimpahkan rahmatnya. Segala rupa puji kepunyaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah mengadakan gelap dan terang. Dialah Allah yang telah menciptakan kita dari tanah. Dialah Allah yang disembah diseru di langit dan di bumi. Dialah Allah yang mengetahui apa yang kita rahasiakan. Dialah Allah yang mengetahui apa yang kita kerjakan. Dialah Allah yang mempunyai segala sesuatu di malam hari serta di siang hari. Dialah Allah yang senantiasa mendengar, lagi senantiasa mengetahui.